Sampurasun tepang di sareng Dimas Servian Putra dina warta basa Sunda. Dina wartos-wartos anu parenting geus sababaraha tukang wewengkon Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan karupa-rupa musibah salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kanu data katalung ti kurang leuwih 1530 genep imah katutuangunan sakola jeung pamerintahan kakeum ku cai wahangan Citarum tea. Nu ngalantarankeun cai wahangan modal teh salayan ti gedena cai hujan oge ku ayana seserepan cai hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir alabatan lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabalurkeun cai jadi ngayembeng. Untuk saat ini agak sedikit surut, yang tadi malam mencapai 1,5 meter, sekarang tinggal 1,30 meter. Tapi untuk aktivitas warga masih terganggu ya? Ya jelas, untuk aktivitas warga saat ini jelas terganggu karena Dan masih genangan air. kondisi genangan air yang cukup tinggi juga. Kang, ini banjir udah berapa hari nih? Kondisi banjir itu kemarin datang tapi tidak terlalu tinggi, jadi udah 2 hari dengan sekarang. Pemerintah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa alasan kabawa cai caah tea. Aparat pamarentah ngarasa kapanggil jiwana milu ancrup ka lapangan keur merenahkeun warga sangkan jauh ti marabahaya ku cara ngungsikeun ka palataran anu rada anggang ka wahangan Citarum tea. Gubernur Jawa Barat Katut Rengrengan satekah polah ngayakeun tarekah sangkan eta musibah teh teu tumimplik bae ku jalan nyieun tanggul sacara bebarengan di sisi wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabudeureun Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah kieu teh. Rereongan ngayakeun tarekah ngumpulkeun waragat keur sumbangkeuneun ka warga anu kakeunaan ku musibah eta. Utamana nyumbangkeun obat-obatan sabab geus mimiti loba nu katarajang ku rupa-rupa panyakit diantara ararateul jeung mencret. Akibat tina cai anu geus panyampur jeung kokotor tina runtah anu geus buruk. Ku ayana hal eta, boh pemerintah pusat atawa daerah teu bosen-mosen miharep ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas ti simkuring, pamarentah ge teu cicingeun ku ayana musibah kieu teh. Jadi panyepret sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihan jeung ngajaga lingkungan tina bibit bareuwit jeung panyakit. Dimas Servian Putra, SMA Negeri 1 Bale Endah.